Kanca mitra sadaya upami nyanggemkeun Garut tangtosna nyanggemkeun sanes kanten ragam kakayaan budaya, kuliner, seni oge sanes kanten kaparigelan wargi-wargi urang sadaya nu aya di sabudeureun Kota Intan atanapi Kota Garut. Bonita Lestari perusahaannya di bidang hewannya ada, pasakannya ada, makanan yang dimunculkan saya domba guling. Ada yang bilang kambing guling atau domba guling. Nu kacelu kaun-aun kawentar kajana pria kitu babasana. Aya wargi urang anu kacida pisan pinter ngokolakeun daging domba. Kaunggulan anjeunna di antawisna atos nyangking sababaraha prestasi. Hayu urang tepangan. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya, dulur abah nu jauh di pelemburan nu anggang di padesaan, anu dumu ketepranganak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sapertosna diuningkakeun tadi, urang nepangan salah sawios tukang masak atau napi disebatna dina Sunda mah canoli. Canoli. Canola, noli nola. Ah, lanjeunna tiasa kambing guling, tiasa ngadamel gule, tiasa ngadamel pokona mah sagala tuangan jigana tiasa. Hayu ngiring. Mitra sadaya tuh tingali kambing guling Bonita Lestari, jagonya kambing guling. Rasa tiada duanya. Kalau ingin mendua, poligami namina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena mitra sadaya mojang jejaka anu garaga akang teteh nu saroleh ma bapa nu waluya nini aki anu jelembar rezeki parajang yuswa Kang Jajang Bonita. Kang, Ya, siap. aktivitas terakhir saya mau di Jogja. Mohon Ngadon naon? ngadon masak gitu. Suganta nepungan Sultan ngadon masak. Masak naon? Masak domba. Domba Garut. Di payun tadi ada esratan kambing guling Bonita Lestari, jagonya kambing guling, rasanya tiada dua, lamun mendua ngarana poligami. Kambing guling nu kumaha di ropea? Da di Garut area domba, jadi bisa diangkat. Jadi batur mangadu, dan saya mah di pasar. Gitu. Oh, jadi sapertos sate. Bukan, jadi sautuhna domba ditusuk dari belakang sampai ke leher, satu ekor. Jadi Bakaknya bakakak domba guling, sanes janda guling, domba guling, kade pilih lepas. Kang Jajang, di tahun sabaraha awetan ngarintis? Aya 17 tahunan. 17 tahun? Wah, berarti yang keur mejeh-mejehna ABG 17 tahun mah. Mun aku teh mah keur mejeh-mejehna rangu. Terus segala rupiah. Luar biasa. Lamun dikorekan terus masalah usaha jika mau kagua harus panjang. Bakal careurik lah. Bakal ceurik. Mun ngadengar Tapi antawis naon nu paling ngageurik da waktu harita ngarintis usaha? Ya pokoknya mah teu bogana naon. Tina nol. Rumah ge teu boga, kontrak, terus barang ge kumaha carana dapat barang jadi menang nganjuk. Harita teh Menang nganjuk untung aya nu merek ge. aya nomor percaya. Percaya. Modalna jujur, Pak. Gitu alhamdulillah. Senang ada bolak-balik ke Pegadaian. Tas saya iya cincin mas kawin di bolak-balik. Aduh elah. Kang Jajang, di nu ngawaos, ngawang kok ngabasa atas biasa urang ngadurenengkeun babasan sepuh urang oge. Dina basa Sunda seueur istilah anu mamawa kalimat daging. Bagaimana tadi atuh da kambing guling, sate guling, nya segala guling. Sok aya dina istilah boga pukur mah kacimit kulit kabawa daging. Buta tulang buta daging. Amis daging.
Si kira-kira di antawis tilu kalimat eta na Sunda mana nu kuningan? Amis daging. Amis daging nah. Daging teh sok geringan. Pokoknya leres jadi tapi epes meke. Gambari kasrat banyak. Ikanana pait daging pahang tulang. Gitu. Terus nu hiji buta tulang buta daging. Eta jelemakeun kuatnya. Bermojen. Jadi ya usia 17 tahun usaha teh tak bermojenan buta tulang buta daging, bermojenan pedas. Luar biasa Kanca Mitra Sadaya, ternyata dengan wungkul paligel dina masak, dengan wungkul paligel dina usaha, tapi oge masih nyadar nggak memulai bahasa Indo. Dina babasan sepuh kampung. Wartosna tiasa ngadamel naon eta teh getuk anu rasa naon? Cik aya keneh teh. Aya ge kurang candanya. Asik. Kanca Mitra Sadaya aya getuk sampe rasa susu. Kumaha nyieuna? Teu. Percanten teh ieu. Jiga naon ieu? Da jiga roti atuh. Jiga naon? Jiga ieu. Palamnya Mohon. itu sampe. Sampe kan di urang teh seueur sampe dengan murahnya 2000 ditambah nanti teh pernah teh. Tah jadi diolah gitu, sampai diolah pakai susu kan susu teh rea di urang ge anu petani-petani susu di Cimaja Dijual pada dijual. Kita dijual teh murah 2000. Tapi kan sampai sapiro ieu jadi sabaraha haeung. Buntung bungkul. Aslinya ieu geuna. Kang Jajang Bonita Lestari, hatunun waktosna tos direwong. Sami-sami. Mudah-mudahan usaha langkung lanjut, Amin. langkung berkah, insyaallah domba Garut jadi domba dunia. Amin. Langkungan guling kampung. Banget, ditur nuhun Kang, dipuntennya. Penasaran hang naik ke hadiah? Banget ya. Kang, nya Kang. Dia teh jeep tentara. Asa jadi rampok. Rampok-pok. Kanca Mitra Sadaya cak deui ka dieu heula urang teunjeun di handeuleun sieup urang sudah di hanjuran siang paranti nyokot tinggalkeun babasan sepuka buku dina hancagarapan ngawaos ngawangku ngabas wartos nu atos-atos tepang deui di episode salajengna hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.